kuat ibadah rizki manu kujangjana rizki manusia ku akalna sadayana kudu dibarengan keimanan selamat nepi kana tujuan. Kiwari loba nu katipu kudunya ngomong na hayang jonjon ibadah tapi buktina kalau dipake aunta lain ulah loba-lobak nepi ka poho tujuan hirup si jabrik dipipir si jamrong dikolong tapi ulah poho kana tujuan hirup di dunia mulaya nu miskin jeung nu kaya sing bisa mere lain jeung ngabibita sabar nalika teu aya syukuran keurang nalika aya usaha maksimal nu jadi capamah tapi jaga niat ulah gugur tujuan. Rizki manu kujangjana rizki manusia ku akalna sadayana kudu dibarengan keimanan selamat nepi kana tujuan hirup di dunia kudu sagala siap beunghar tapi kudu siap miskin.